Sampurasun, sumangga cares jakarana bagian anu salajengna, wilujeng ngabandung dukin kareksena. Urang lumampah di alam dunia, wilujeng ngabandungan kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ke Sunda di mana bae ayeuna. Alhamdulillah ayeuna Mang Dedi beris neruskeun hanca carita anu katunda. Ayeuna bagian anu ka-65. Sakumaha anu kantos di Bandungan dina hanca anu katunda bagian ka-64na. Pedaran Mang Dedi kasapihuan cujina mangsa mudarkeun kaayaan alam tibeurang di wewengkon tutugan Gunung Gede, khususna atuh si Aki Jakarana kali si Imong harta keur ngarariung we. Sedengkeun si Imong mah biasa we pagaweana teh keprak-keprak di dapur sok cering cat ka tengah imah. Kumaha atuh para pamirsa? Sakumaha nu kantos di Bandungan Aki eta harita masrahkeun bungkusan leutik teh kajang jaka nya percaya lian iwal ti kongkorong pamahanan indungna teh atanapi perantawisan Bah Dirja. Kumaha tuh para pemirsa lajeng ngana dicarita enggak urang sami-sami Bandungan ku sadayana namo kadahilap like subscribe komen sareng loncengna toelonya. Kasubri para wargi, unggul nih ieu carita mangsa beurang harita. Manuk recet di sarada mapaesan kaayaan alam. Estuni matak genah matak lahar jeung matak waas. Malah harita jang jakarana ngomong kitu teh atuh bari jeung terus muka eta bungkusan. Ana breh katempo isina teh kongkorong digagantelan ku batu anu rupana biru. Ya terus atuh dicokot malah dijungjungkeun terus ditempo dinangna nengnek ditinggalikeun ka si Aki. Barang nempuk kana eta barang, si Aki mun dicolohok mata simuteun. Naon sababna lantaran eta barang teh muni alus pisan. Samalah batuna oge katempo gugurilapan. Alah. Mangih alus eta geningan rorongkong teh. Rorongkong sorongkong punten Aki kongkorong. Nah, pahilir. Aki mah seumur hirup asep wakana nampu barang anu alus sarupa kitu kade. Sin api geus tangtu eta barang teh gede pisan pangajing jeung maunatna. Sabab jama-jama biasa mah moal aya nu boga jigana. Da geus pasti atuh moal mampuhun keur meulina. Tapi ke gimana hidup boga barang anu alus kitu kasep? Cek si Aki nanya ka jakarana harita. Bangun anu kacida herana. Nyate talangke barabat atuh ku jakarana harita koneh oge diomongkeun didongengkeun sakabeh sajarah kahirupan manehna anu didongengkeun
anu diceritakeun Bah Dirja. Bah Dirga sarta nerangkeun nya eta pisan anu jadi tujuanana anu bataklun tak ninggalkeun Pasir Nangsi. Daya lian deuk maluruh rundayan kulawargana. Ngadenge kitu atuh si Aki harita teh menimen doko menengkoe ngabandungan omongan jang jakarana kalawan Daria. Samalah bari jeung unggut-unggutan sagarupa. Tapi lain nundutan imah bakat kupogot we jigeuna teh ngadengekeun pedaran omongan jang jaka. Tah kitu Ki ieu Kang Kalung alias Kongkorong teh udah jadi kitu dongengna hirup hidup teh. Jadi ieu barang teh paninggalan indung hidupnya. Terus pisan Aki undung atuh ieu barang teh leungit. Masih bisa kena kapimilih kujang kumaha lamun harita ragragina mangsa hidup keur di awang-awang lapur jigana hese pikeun yanganana jeung hese pikeun maluruh kulawarga hidup sabab lamun dina kapanggihna geus tangtu moal percaya meureun alingan saukur ku omongan wungkul mah lantaran geus tangtu kulawarga hidup teh bakal minta bukti sangkan yakin leres pisan Aki kasuran Aki leres pisan sabot kerit kitu torojol harita si Imong nyampurkeun samalah mah bari jeung moal boboko copong dieusi ku sangu bodas menikeun ka ngebul keneh song atuh kahareupeun jang jakarana jeung si Aki ari deungeuna samal goang ditambah ku daging mencek teh anu meunang meuleum ari lalabna roai jeung terong anu ngora keneh teu poho uyah geus sabatoknya atuh geus kitu mah berak we harita teh dalahar ngariung. Kasugri para wargi gancangna mangsa alam harita ditutugan Gunung Gede teu kacatur ayeuna urang kocapkeun deui peutingna dina mangsa Bada Isa. Sakumaha atuh ku si Aki anu geus didongengkeun tadi isuk-isuk sabada ngalaksanakeun salat Isya si Aki jeung jakarana harita teh jerat dur tarurun ti imah dituturkeun ku Jang Imong anu leumpangna pangtukangna ari leungeunna nyakelan obor anu seuneuna katempo ngabebelah luak leok ka kalecesan katebak ku angin peuting tiluanana terus leumpang patutur-tutur mapai jalan satapak nu nurung tumudun arek kamarana maranehna tayalian maksudna madeg ngajugjuk ka hiji wahangan nu aya di landeuheun eta imah. Sanggeus sawatara waktu harita geus aranjog ka sisi wahangan. Cai wahangan ngaguruh di tema ku sora bangkong hejo peting borogodon cihcir jeung sagala rupana di sarada. Mak sasatoan anu ilahar sok disada peuting. Kaayaan lebah dinya kacida pisan mata keueung jeung geuman tempatna teh hararium jeung pararawek tangkal warudoyong daunna ngarumpul aroyag peting korosah katebak ku angin peuting pantes pisan lamun jadi tempat panonoban orai sanca anu mulit dina dahan ari sora jangkrik jeung gaang cicir kitu deui cari cangkas reang patembalan di sarada pasalang jeung sora kulidagna cai wahangan anu syah ngakuruh minuhan eta tempat. Kaayaan kitu teh geus tangtu matak muringkak bulu tunduk. Si Aki harita teh leumpang teu heula terus maju muru kagiran dituturkeun ku Jang Jaka jeung si Imong anu teu eureun-eureun bae narutre teh kagigir jeung katukang lantaran manehna ngarasa keueung. Tukung silila rang si Aki harita eureun kituna teh atuh rag deui ngaduaan oge eureun breh didinya maka tempo cai wahangan teh majuna mulikeun katarik samalah mah jiga-jiga nu ngeuyeum jiga cai dina baskom kaayaan di eta patempatan didinya mah beda jeung kaayaan di tempat anu tadi lantaran naon sepi jempling sora anu kadenge samalah sora sasatuan anu laletik oge harita teh kadenge disada sabab kadenge
disadate kungag guru na sorat cai wahangan. Ya, abi ki aya na iwan sinisak nincak mangsa. Tidak kudu turun kalau isok beda buka tabayo. Si Aki mare parentah kajang Jakarana sangkana ngalaan bajuna cenah tetalang ke harta kena oge baragada ngalaan baju pre katempo dina dada geneuk tapak ditotoku itu nak bahan rowi teh sok sanajan redah mir umarah mir oge tapi Jakarana mah teu wani mungpang kana sagara parentah ti si Aki. Ya, sok itu gara turun kayawi. Hidap sa kudus yun na mga ayanan naon. Siyang percaya kaki. Dati kaya mahmuanya kakin kahidap. Namun kahidap gus aya di jarolowi kosongkin segala pikiran anu ti panarungko. Tapi kudu pusarkan sa kabehnya ngan kanu sarupanya eta ka Allah subhanahu wa ta'ala. Leres Lamun sing aya di dinian atau tetenyoan jeung nanilah teu kudu didenge teu kudu ditenyo lantaran eta mangan saukur gogoda pikeun nyoba kana kakuatan iman hidap. leres Tah isukan tah lamun geus waktuna salat subuh hidap waki di garawannya sangkan balik ka imah kumaha kaharet kicu. sanggis nerangkeun panjang lebar kana sagarupana. Si Aki nanya kajang Jakarana disayaga pikeun ngajalankeun sagala rupa parentahna. Nya menang pananya ti si Aki gancang Jakarana arita teh. Mangga ki insyaallah sadayana parantos kahartos ku abdi. Syukur ayo geus kaharti ku hidap masuk atuh. Weya gadamikian turun kayawi. Ingatnya teu kudu asa-asa sok we. Sumuhun mangga ki. Teu hilapan nyuhungkeun dian padoa ti salira. Teu kudu dipentah ku abdi didoakeun ge sok-sok teh ya. Gancang geura turun. Nya sanggis kitu majang Jakarana harta keneh ngamitian sukunan turun kana beungeut cai wahangan. Tetela deet ari mimiti nama. Nya terus atuh ngalengkahkeun sukuna maju ka tengah. Bekelila Jakarana buki ngajauhan sarta cai oge ayeuna mah beuki jero. Samalah ti karasa akhirna mah cai leuwih teh geus ngeueum ke dadana jang Jakarana. Are di sisi leuwih si Aki harita teh melongkeun bari jeung kunyam-kunyam babacaan. Sedengkeun si Imong manehna mah atuh teu ngomong sakemek-kemek acan. Ngan ukur kitu molohok teh molohok we bari jeung nyeklan obor. Teh kungsila Jakarana geus nepi ka leuwih. Samalah ayeuna mah beuheungna oge atuh geus kakeueum reng atuh harita eureun. Sanggeus puguh kitu si Aki harita leos we malikeun di awakna guru ka imah jeung si Imong. Ngicli ke paneuri ti tukang Jakarana mah cul we ditinggalkeun. Saditinggalkeunna ku si Aki sawatara waktu mah eueuh kajadianna naon. Jakarana harita husuk nangtung ajeg panon turun ari leungeun sidakep dina dada. Sakabeh pikiran museur ka Pangeran anu Maha Kawasa. Sedengkeun kaayaan alam harita di dinya kacida pisan sepi jemplingna. Ngan kadenge teh sora guruhna cai we anu harita teu oleh ngagulidang. Mangsa alam harita ti karasa saeutik-saeutik geus maju ka tengah peuting. Dina kayaan kitu Jakarana beuki husu ngajalankeun papatah ti si Aki. Sabot keur kitu hiuk atuh harita ngadadak aya angin anu ngagelebung.
tatangkalan ge pating korosak jeung panting dorok-dok. Jika nabaen juga nurek runtuh, seor atas sora angin pating saleor handaruan. Parala karita tua sorak gesik anu diawurkeun kana dangdaunan luhureun sirah jang jakarana. Nyaksian kaayaan anu serupa kitu, puguh we jang jaka teh ngaranjung. Terus atuh beuntah heula saeutik, beri turut ret ngencang atuhu tapi hanya akal. Kaayaan lebah dinya kacida pisan poe kena teu katempo curug-curug acan. Ngan ukur kadenge teh sora angin we anu ngaguruh handaruan jeung pating tembalan jeung guruhna sora cai. Ya Allah Gusti, kumaha agung aya naon atuh ieu teh. Bet asa aya sora angin meuni pating saleor. Kitu cegerentes ning hate jang jakarana dina mangsa harita. Bari jeung terus luak liuk atuh ka sisi jeung kagigir. Hayang awas cenah keur kajadian, tapi edas labong kuraleng keuh teu bisa nempona naon. Sabut keur kitu ras atuh inget kana omongan si Aki adu mere pepeling ka manehna, sangkan ulah gampang kagoda ku kaayaan anu kaalaman. Nya sanggeus inget kadinya Mbah Jakarana harita musirkeun deui pikiranana, nutup sakabeh pancadriana sarta percaya kana dirina sorangan. Nya sanggeus kitu mah antuk ngajep kaayaan dirinya teh jadi sepi jempling. Sora angin nu tadi ngaguruh jeung cai ngadadak hati kadenge. Kaayaan balik dewe jiga sasari. Alhamdulillah. Geus eureun jigana angin teh. Tapi nah angin naon tadi ngaguruh menikeun kakeueung aing. Tapi keun bae teu kudu dipikiran. Jakarana ngagerentos deroning hatena. Bari jeung terus musirkeun deui pikiranana. Sabot keur kitu kucuprak kadenge aya sora anu kukucuprakan. Kebog atuh harita jang jakaruas. Tapi manehna teu obah cicing we jiga tadi. Bari jeung ngadengekeun kana eta sora. Beukeulilah anu kucuprakan dina cai teh asa beuki deukeut. Beuki tarik kadengena deui. Malahan cai leuwih oge karasang muncrat kana beungeut. Kucuprak kejebur kadengena teh. Harita kadenge aya sora anu ngakujubar tarik pisan berjiga-jiga batu anu digubrageun kana beungeut cai. Astagfirullahaladzim. Gusti aya naon atuh ieu teh meni asal loba pisan gangguan. Kitu cegerentos ning hate jang jaka. Sabot kitu atuh cai leuwih teh bet jiga-jiga aya anu ngubok. Caina atuh bet muncrat ka ditu muncrat ka dieu bet jiga anu dikubok ku munding 100. Atuh puguh we. Awak jang jaka jadi kokoleongan, soloyong ka ditu soloyong ka dieu leup sirahna atuh teuleukeun terus mecenghul. Talila leup deui sirahna kana jero cai, tapi gancang atuh jang jakarana satekah polah nahan kasaimbangan awak. Sangkan ulah nepikeun kati karalap ka bawa ku cai. Beukeulilah cai leuwih teh asa beuki rongkah bae. Dina kayaan kitu rikat leungeun jang jakarana harita ruwara we ka sisi ngan naon we anu sakira bisa dipake pamuntangan. Dina jero hatena jang jaka geus peot. Nanada kanu maha kawasa sangkan dirina kenging panang tayungan dina sagarupa bahaya. Dina kayaan kitu geup atuh leungeun jakarana harita. Anu keur ngope pangarowe kana akar kai nya gancangna atuh harita kene dicekelan pageuh pisan kedua leungeun. Lantaran sieun kabawa palid ku cai anu keur motah. Sanggeus sawatara waktu tungtun wajib kaayaan lebahnya jadi simpe jempling. Es tuning sepi jempling es tuning mata keung. Kaayaan harita geus biasa deui jiga sasari we. Samalah cai leuwih anu tadi motah aya ngadadak eureun. Renghap, jakarana ngarenghap narik napas panjang. Jika anu capek pisan, ret kakenca, ret kakatuhu nitenan sabudeureun eta tempat. Tapi teu bisa nempo. Lantaran naon lantaran kaayaan didinya tetela poek bikin kamerdong. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Rabbi, kanu maha agung. Nah aya naon atuh tadi teh ya Allah. Lubina parin panang tayungan ka diri abdi.
jika nama kejadian itu tadi teh gogodawe bungkul pan kitu cenah cek cariosan si Aki geun nya geus ayeuna mah urang tuluykeun hayang nyaho sugan jeung sugane moal aya naon nya sanggeus ngagerenang kitu mah harita kene jang jakarana nangtung deui kalawan ajeg jiga tadi reup anuna peurum ari leungeun asidakat sunupun tunggal bari jeung ngosongkeun pancadria anu opat pikiran nu lain-lain dibersihkeun hatena manteng hiji kanu maha kawasa teu malire kana naon-naon deui keur sawatara waktu mah memang ti harita teh eueuh kajadianna naon dengan ukur kitu kadenge sora cai anu syah sora angin anu oyag-oyagan moyag gendang daunan atuh puguh we beuki husu we jakarana harita nangtung ajegnya cai tapi edas sabot keur kitu ujug-ujug anak cikipik aya sora awewe geuning irung tarik mata kukurayun jika ditompokeun kana ceulina jang jakarana rai atuh bulu punduk jakarana muriling meunikeun kana bibit dak lumadakan asa kadeplik kana karena awak tu asal ting syariat para nastians sabot kitu cekipik deui eta sora awewe anu suri teh kadenge deui sorana beut mata kukurayeun sorana tarik bari jeung samalah rarasaan jang jaka anu siri teh nurlingan kana awak manehna jika anu siri teh ngobok eta cai wahangan tapi ku ayeuna mah jang jakarana teh atuh teu malire manehna mah teu malire saeutik-eutik acan tigali deur terus antang mantang ngadua babacaan sabisa-bisa nya teh kung silila les adu sora awewe anu sisirian teh leungit ilang tanpa karana geus teu kadenge nanaon. Panjangna mangsa alam puting teka rasa wanci harita geus mimiti ngagayuh ka mangsa janari hawa tiis harita teh beuki nyecep karasana kana sungsum balung jeung pating serket kana awak dina kaayaan kitu awak jang jakarana anu masih keneh nuun dina cai leuwih katara meuning ngagibri ngadegdeg ari biwir meuli keunteul huntun roktok beungeut pias konengas sakujuning awak ngagibri kabulusan sabot keur kitu tika anggangan ngang kadenge aya sora hayam jago kongkorongok samalah maker kitu teh kadenge aya sora aki-aki ngomong ditujupin ka jang jakarana Cukup Ujang cukup sakitu besok dacangeun gerahnya ka darat kitu cenah cek eta sora jelas pisan kadenge ku jakarana berai atuh harita bunta terus sarateret nyangan datangna sora da keukeuh teu katempo sasaha sabot kitu ngang kadenge deui aya nu ngomong tetela sora si Aki anu nitah sangkan gancang unggah yang gajangan gerahanya jo gerah balik ka imah geus cukup sakitu ge nya sanggis duanana ngaduakeun ngadua kalian mah atuh teu talangke terus harita kene oge jang jakarana ngalengkahkeun sukuna kitu ge lalaunan pisan karasana teh meni asa baal lila bisa ngeumna dicai terus atuh lempang sukuna susur sasar muru kasisi leuwih nya teu lila nepi we kasisi terus harta leungna rumpur rampa sarta terus hanjat muru ka darat kaayaan lebah dinya ayeuna mah geus katempo remeng-remeng
tepoek teuing jiga tadi. Sanggeus aya atuh di darat terus atuh harita haranjat. Rara teret nempuan si Aki. Mangsa alam harita geus carang cangtihang. Tapi matak heran da si Aki mah tetela eueuh di dinya. Terus atuh jang jakarana sakedapan mah ngahulang we. Ngajang, cek kudu heran jeung cek kudu mikiran Aki sok gancang hara balik. Geus waktuna salat subuh hae. Nya ari geus puguh kitu mah. Jang jakarana harita kene guragiru lempang maju ka tonggoh. Ngalewatan jalan anu tadi peuting di sorang. Rek ngajug juga imahna si Aki. Di kacatur lila di jalan. Kocapkeun harita geus nepi weh ka hareupeun imah si Aki. Nya terus atuh jang jakarana muru kana panto bari jeung uluk salam. Punten. Reket palupuh disada si Aki buru kana panto. Brai dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jang beda ka jero da ditulakan sok bro. Di jero imah kadenge aya anu ngajawab soreng si Aki. Nya terus we jakarana geus nyurungkeun panto brai engab cup ka jero. Breh di dinya katempo si Aki keur ngajemprak sila bari jeung nyekelan panudan. Barang geus aya di jero imah maret atuh si Aki harita ngareret ka jakarana. Anu keur nangtung awak katempoh ngagibring ngadegdeg. Buukran cucut bibir geunteu ari gadona neroktok da puguh katiisan. Mending ngadegdeg kitu kabulusan ujang. Cek si Aki harita teh bari jeung neuteup. Bari jeung diselangku nyerenge siri. Peda eta nempo jakarana anu keur ngajajan teng nangtung. Ari awakna katempo meunikeun kangal gebrig da puguh. Geus katirisan ti tadi keneh. Daek teu dae kudu ngeueum teh dileuwih dina waktu anu sapeuting lilana. Duh. Subuhun Aki. Aduh itu aku. Kabulusan. Guys, ayeuna mah teh kudu wakala baomong. Mending oge gancang kitu geus bebersih. Sabab sakedeung doa de waktuna salat subuh bisi kaberangan teuing. Jangke orang berjamaah jeung Aki tuh. Bageuna bersih geus disadiakeun ku si Imong doh. Nuhun ki mangga. Kalawan turbat catur leos atuh jakarana ka tukang rek mulu ka pancuran. Gok harita amprok jeung si Imong di dapur. Anu harita atuh keur diuk ka jenazah jodoh berjeng si Duru hareupeun hawu. Ret si Imong ngareret bari jeung nyarenge seri. Ujang mekaran cucut gitu. Leres pisan. Kanduh kabulusan. Nya oge atuh yang kabulusan mah oge pasti atuh jang. Musi Aki dikeueum meureun. Leres pisan Kang. Akan teh rek bebersih heula abdi teh mah. Nya sok ngatuh, sok. Cek si Imong harita beriji tanjak tunduk. Leos jang jakarana mah harita limpang deui mulu ka pancuran. Nu aya teh di pipireun imah si Aki. Ari si Imong terus nyiukan cai panas tina seeng sup diasupkeun kana teko. Bari jeung dipurudukan ku teh. Gancangna ieu carita jakarana geus rengse we beberesina. Terus disalin prak atuh tiluanana harita ngajalankeun salat subuh berjamaah. Sanggeus rengse salat si Aki jeung jakarana dariuk duaan di tengah imah. Sadengkeun di hareupeun geus ngajagrag cai teh tubruk anu ngabulek keneh 2 batok. Ai caneutna beubeui sampeu Sampeuna ge sampeu maneh we. Dipuru-puru di campuran ku gula kaung atuh harita satengah ganu. Pok si Aki. Ya, penting nu kahiji. Najan loba gogodana tapi kekeran yang hidup bisa sanggup ngajalankeun sakumaha nu diparentahkeun ku Aki. Ujang teh kudu ngomongkeun anu geus kaalaman tadi peuting. Sabab Aki geus apa kana sagalupana
terus pisan Ki nanging abdi teh sanos heran naon maksana jeung teh abdi kedah ngeueum salami 3 wengi di jero leuwih Aki. Kieu Cece Kasep maksudna mah nu kahiji pikeun ngalatih kakuatan awak hidup, nu kadua hidup teh kamari geus ngalaman gelut nu ronggah nu ngakibatkeun tatu jero anu kawilang parana lantaran bantrok jeung hiji ilmu musuh hidup. Tah lamun ukur ngandelkeun obat ngaramuan daunan mah moal bisa cager sapinuhna jeung tangtuna ge atuh bakal lila. Reg atuh si Aki ngomongna eureun heula. Ragamang atuh leungeunna kana batok anu diisi cai. Regot diinum geus kitu mah atuh kopi kana padudan soropot dikenyot. Lajeng kumaha Ki cek jang jakarana harita. Ya iki jak Aki nyaho hidup teh ngagem ilmu baju geninya anu jelas eta aya ilmu ngamogaan kakuatan nu ronggah malah aya kilata aya hiji deui anu dipiboga ku hidup teh hiji ilmu anu arang langka diagem ku batur ngan guru hidup sorangan anu boga nyatana kilatakis disebutna. Aki ge apa soal nu kitu mah ngan ai Aki mah teu miboga nu kitu. Tah ilmu ngabogaan kakuatan nu rongkah gitu hanya ka bayu geni teh anu digunakeun atan sampurna masih kene aya kakurangan. Komo musuh hidup mah manehna ngabogaan ilmu nu ampir sarupa ngaranna siwu geni nu kakuatanna leuwih rongkah tibatan ilmu hidup. Mata dina waktu bantrok ge tangtu hidup teh eleh kuat jeung eleh tanyaga. Ya kulantaran kitu ti mimiti ayeuna hidup Aki rek dilatih pikeun nyampurnakeun ilmu anu geus dipiboga. Satarek ditambahan ku ilmu anu sejena nu aya di awak Aki. Lantaran hidup teh boga kawajiban pikeun nanjurkeun bebenaran jeung numpes sagarupa kajahatan. Tah kitu kumaha kaharti ku hidup. Terus pisan Ki sadayana kahartos pisan ku abdi. Tah syukur ai kaharti mah. Kira-kira hidup sanggup lamun ku Aki dibere pancen pikeun numpes kajahatan. Insyaallah abdi sanggem Ki. Syukur atuh lamun kitu mah. Dah ti mimiti ayeuna hidup teh kudu daek cicing di dieu jeung Aki. Anu waktuna kira-kira 1 tahun lilana. 1 tahun. Tapi eta ge karek ceuk perhitungan Aki. Tapi lamun bisa kurang ti waktu 1 tahun nya tentang tu bakal leuwih hade. Tah engke peuting hidup wayahna daek teh daek kudu ngeueum deui di eta leuwih. Sanggeus rengse 3 peuting tangtu nu aya dina awak hidup bakal cager sapinuhna insyaallah. Jeung awak hidup bakal nambah kekuatanana. Tah hidup daek narima segala pangajaran anu rek dibikeun ku Aki daek teu narimana. Lain sori Mangga Aki abdi sanggem kanggo ngajalankeun sagala rupi kasauran salira Aki. Sareng abdi oge bade soson-soson dina nampi segala rupi pengajaran anu diajarkeun ku Aki. Tah syukur atuh bungah Aki aya kitu mah. Cag pada pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah Mang Didi beris neruskeun ieu carita jakarana bagian anu kagenep puluh genepna. Kadehila like, subscribe, komen, jeung loncengna toelnya. Hatur nuhun lo kumaha rupi perhatosanana, jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.